barayakita.com. Anjar jeung rampok geulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana. Alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun di sarengna. Padaran dongeng anu katurkeun ti barayakita.com anu nuju ngahancagarapan Anjar kenging Bapak Ahmad Rustandi. Serial ka-13 nyarioskeun Anjar jeung rampok geulis. Seri ka-13. Hatur salam kawilujengan kaum sadayana. Wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan tiasa kahibur. Malah nyangakeun Anjar jeung rampok geulis. Mitra kaum dangu karyaan di Imah Haji Salim diteruskan peting eta keneh. Bencit munding 7 deui doma salawe deui sakalian nyalametkeun anu paeh henteu tulus. Agung-agung pangapunten ka panganten nu saranten arimankeun kumaranten pitutur hasil teu kinten bisi tacang pada harti anu kurenan teh pasti. Nimuna lulus tarapti kudu silih beli ati tina ulah pasalia sing sapagodos waluya lamuna pakia-kia nyalineuk pasea tea. Mitra kaum dangu Anjar jeung anak Haji Salim ngarendeng di payungan diiring ku pidoa kolot wur beas jeung duit ketip diawurkeun nu marulung paboro-boro. Anjar, keluar sia setan. Di luar kadenge suara sugal anu tarik pisan. Anjar nuker memuluk di dapur ngariung jeung pemajikanana katut biijah pura babantu curinghak. Bari ngeureunkeun huapna ngalengo kaburuan di mana sora tea datangna. Harita teh isu keneh kembang-kembang di buruan keur sumedeng ligar. Cibun anu ngagerenang dina dangdaunan tingkar celak. Tinggaran celang kasorot ku serangenge anu nyelenep kana sela-sela kakayon anu ngajengjreng di belah wetan. Geus 3 bulan Anjar imah-imahna ngahaja ngababakan imahna rada anggang. Ngajengleng dina palataran anu rada luhur. Mun ngalong tina janela plung-plong nyana. Pare anu ngaplak siga alketip upluk aplak adu manis jeung semu paweulna kakayon anu ngajengjreng ditunana. Be kidulna di lebak aya walungan arula arile siga orai gede keur ngaleor. Lebakeun imahna aya tajug anu mujehna gedena. Hareupeunana aya kulah lauk emasna beureum tingker cebuk ting surubuk silih udag jeung anu kamper. Bangun gumira mapak panon poe anu kakara meletek. Anjar, keluar sia setan. Pemajikanana jeung biijah buburanyat bari usad-isad ngadeuketan Anjar. Saha Kang? Saha Ujang? Ceuk pemajikanana jeung biijah hampir bareng. Teu buru-buru dijawab, anggur tongoy bae ngahuap. Sok-sok bae sing jongjon. Anu teu boga kasopanan kitu mah. Teu hade jugjug dibagiakeun kuliak atoheun keh anggur api-api teu kadenge. Pamajikanana jeung biijah boro-boro hayang neruskeun dahar. Sangu anu rek dihuapkeun ge ditunda deui angeunna ratug. Pamajikanana sieuna mah nataku tapi hayang nanya siga kumaha mangkelukna anu wani hohoak teh. Manehna cengkat lalagunan kakarage jungjungan brek deui diuk.
banget na sepa siga eueuh getihan. Awak jeung tuurna ngaleper leuleus kabur pangacian. Tuluy maksakeun usad-ised nanggal ka salakina bangun menta di tangtayungan. Kunaon nyi, aya naon? Anjar gancang nanya di barung kaget. Si Darga, cik pamajikanana ngeleper sorana pegat-pegat. Si Darga, astagfirullah pemohalan anu paeh hirup deui. Nyaan si Darga, kumaha kuring? Dagoan nyi, keun urang bagiakeun. Cik Anjar bari cengkat, tapi pamajikanana kaburu metot. Entong akang, apaan kuring teh keur kakandungan? Bisi nur buat. Nyakeun atuh. Urang ajak dahar ari kitu mah. Jungai ka ditu nyumput di pangkeng bareng jeung Bijah. Guruduk duanana ka pangkeng. Kaluar sia haram jadah. Ulah ngeplek jawer. Cek sora di luar. Is teu umum. Sanu butuh? Mun di dinya butuh, ka dieu nyamperkeun. Cek Anjar ngalelewe. Kurang laluasa tarung di imah mah sia teh. Di dieu di luar sia. Geura sembah dampal suku aing. Urang sisit da kulit teh. Rek nyisit kulit keur naon? Keur bedug. Kacape-cape mending dahar geura. Sebeuh-sebeuh. Anjar terus ngabanyolan. Kurang ajar. Blig. Soalnya jelema ngadeukeutan. Kubrag kana golodog, porobot, golodog potong. Cebrod, pantau ditajong, brai muka. Nu nyumput di pangkeng ngahep-hep teu kecet-kecet. Dina lawang panto ngabedega jelema jangkung gede bosongot. Bajuna hideung lodro, panona beureum, dadeganana saimbang pisan jeung si Darga. Nepi ka Anjar kalepasan teu kaburu nahan harewos anu kaluar tina bibirna. Darga nu ngajanteng di panto muncereng. Manehna ngareuhak. Aing lain ki Darga. Bisi teu nyaho ngaran aing Jumra. Adina anu bakal ngencerok polosia mulangkeun ka nyeri lanceuk aing. Oh, kutan Adina. Paingan sarua, cik Anjar bari jongjon ngahuap. Si Jumra amek lain memeueusan, suruntul ka hareup. Piring anu disanghareupan ku Anjar disepakan. Ngarat selang muru kana beungeut Anjar. Anjar ngagulak-gilak beungeutna. Nenyo eueuh hiji acan piring anu keuna kana beungeut Anjar, si Jumra nafsuna beuki ngagugudag. Heat, bedogna dipesat. Hyuk, ditarokeun kana sirah Anjar anu sila keneh. Anjar nyingcatkeun awakna ka beulah kenca. Bari nepak bedog anu ngagalasar kana awakna. Si Jumra rada ngabangkieun ka bawah ku bedogna anu kagiwarkeun. Kuda-kudana robah. Bari ngalengkahkeun suku katuhuna, memener kuda-kuda bedogna disabetkeun kana beuheung Anjar. Bari nanggeuy piring alasna Anjar ngelok. Heat deui si Jumra nyabet Anjar anu masih keneh sila. Anjar neueukeun leungeun katuhuna. Bari nanggeuy piring alas ku leungeun anu kencana. Anjar siga anu ngacleng ngalayang aya setengah meter luhurna. Bedogna ngaliwat hanapeun bajuna. Sanggeus bedog ngaliwat, clek Anjar sila dina urut diukna tadi. Diulinkeun kitu si Jumra nafsuna beuki ngagedag. Anjar teu males ukur miceun jeung nakis. Mun ditigas beuheungna ngelok, ditarok ngagilek. Disabat bujurna ngangkat. Nepi ka boborot kesang si Jumra teh teu sanggup noel baju-bajuna acan. Sedengkeun Anjar ngalayananana tetep diganda sila jeung nanggay piring. Si Jumra terus narajang bari teu kenat hohoak matak sawan budak. Sanggeus bosen ngadek si Jumra mundur ngawahan. Koreleng pasang bangun anu rek ngarontok. Anjar ikat nyokot sangu tina alasna. Celom dianclomkeun kana kobokan. Wur seuur. Sangu anu menang nyanyian teh disawurkeun kana dada si Jumra. Si Jumra eueuh waktu keur nyingcet. Paralak sangu teh keuna kana awakna. Puguh mata kelok. Ku sangu anu sakitu hipuna kampret si Jumra nepi ka tarotos. Barolong sarta remeh-remeh teh siga pelor bedil mimis narancep aya kana setengah dimna dina dada si Jumra. Sajongjongan si Jumra teu usik, hookeun ngejengjan siga arca. Usik-usik deui barang karasana aya anu merbei tina lebah dadana.
barang direret kampret na barolong sarta aya sangu narancep tur dadana ngaluarkeun getih ser sabulu-buluna narangtung bakating ku paur mun seug kana beungeut tapi geus kagok asong. Si Jumra ngagerem rek ngerontok. Anjar rikat nyokot sambal cengek tina coet anu tadi teu kaburu kasepak. Blok. Sambal tadi tamplogeun merenah kana panon kenca jeung katuh si Jumra. Panon dipopokan ku sambal cengek bogoh nyerina alabatan nyeri. Si Jumra ngagisik-gisik panona tuluy lalang sudan siga peusing keur jangar. Aduh setan teh alasia. Si Jumra alug songkol bedogna dihemat-hematkeun kana lampit. Menta pae menta hirup. Cek Anjar siga anu ngoconan budak. Haram jana kajeun pae. Aing moal jajaluk ka sia. Anjar mikir dina hatena. Udah beda jeung lanceukna. Licik ieu mah rada lempeng. Najan bedegongna teh jauh. Jadi milih paehnya. Sok sia aing geura podaran. Pugu eta anu moal dicumponan teh. Genah teuing atuh dipaehan tereh-tereh mah. Sok kuring muji paman teu sieun ku paeh. Tapi nu wanian mah sabenerna nu wani hirup. Paman sorangan ngeplek jawer siga awewe. Karek dipopokan cengek geus hayang paeh. Cek Anjar bari ngagelenyu. Kancang haram jadah. Aduh. Kedur bedogna dibabet-babet kana lampit. Kuring mah tara maehan anu teu pupuguh samemeh paman paeh teh cing nyarita heula sing bener kumaha asal muasalna. Bisi kesalahan dong loba omong haram jadah. Aing mah teu sieun paeh henteu nya ngan sieun hirup. Cek kuring ge nu wanian paeh mah borangan. Ayeuna mah nyarita heula sing bener. Saha paman teh? Urang mana rek naon? Kurang saeunan atawa henteu dari jelema bener mah piraku. Aduh. Tong loba bacot sia gancang aing podaran. Hoream nguburna jelema sakitu ngabugigagna. Cek kuring ge nyarita heula. Na paman teh area hutang lebih ka hayang geura-geura pae lantaran sieun ditagih. Aduh. Gancang aing podaran jahat. Nah paman teh kekeh teuing. Nageus boga naon keur bekal paeh teh. Aduh. Sia teu kudu bebekalan sia modar mah. Kan aing mah ngaku eleh sawajibna ge dipaehan. Jadi can nyaho paman teh ari kana bekal paeh mah nya? Karunya teuing. Keur mah di dunya eleh di akhirat ge bakal leweh. Lantaran can nyaho pibakaleun paeh. Bisa teh nyaho ieu. Ari bakal paeh teh lain ngan ukur boeh. Aduh, loba bacot bisa dia goblok. Sampai jageun sia kajang ageng ku aing sia. Oh iya. Boros sia podaran aing deuleun. Loba bacot sate kuring mah karunya. Ari hirup di dunya mah ngan saheulaanan. Sedengkeun hirup anu langgeng mah jaga di akhirat. Sangeusna urang paeh. Alah, ganeng sia setan. Ganeng. Kan ngabacot sia. Ganeng deuleun. Buru podaran aing. Cek si Jumra bari rek ngalekekeun bedogna kana beuheungna. Si Jumra rek mencit maneh lantaran teu kuat nahan nyeri jeung kawirang anu sakitu rohakana. Anjar ikat luncat. Trek pigulangna diteke. Bedogna ragrag leungeunna komper sing seureumeun. Lebah tulang tonggongna diketrok. Si Jumra ngagaur. Tulang sandina leuleus daya tangan pangawasa. Pamajikan Anjar jeung Biija anu keur nyempot-nyumput di pangkeng menik kabur pangacianana ngadenge gaurna si Jumra. Teu talangke digidig si Jumra dipanggul dibawa keluar. Kujubar dikunculungkeun kana kulah hareupeun tajub. Anjar gancang asup deui ka imah keluar deui ngajingjing enong anu dieusi ubar-ubaran. Si Jumra dilalap-lalapkeun sababaraha kali. Sanggeus rada eling, Anjar nyokot sabang sadang daunan jeung bebetian. Tuluy diseupah.
Sanggeus lembut keprot diubarkeun kana lembah panon si Jumra. Si Jumra ngagaur tapi can bisa walakaya, lulus keneh pangaruh keterokan anyar lebah tonggong natea. Rigidi si Jumra dipanggul deui, sanggeus papakeanan anu ribeg disalinan kuno garing. Si Jumra dikedengkeun di pangkeng anu hiji deui. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Si Jumra diurus di hade-hade, unggal sore unggal isuk dikiriman dahareun ka pangkengna. Tapi boro-boro di dahar teu ditoya-toya acan, teuing era teuing mentegeg amek nyedak tenaga midak anu puguh manehna mogok dahar. Dina poe katilu panon si Jumra geus rada remeng-remeng, tapi manehna tetep ngabetem, teu daek ngomong, teu usik teu obah menekung sila siga anu keur tapa. Nu nyerikeun manehna hirup keneh ngan panonna anu kucap kicep jeung amekanana anu turun naik. Anyar sababaraha kali nanya, tapi si Jumra ngabetem teu ngajawab. Nu mata kuring teu hayang maehan paman lantaran kahiji sieun kasalahan, kadua karunya lantaran kabuktian can nyaho di bakal paeh. Ceuk paman terek mangmaleskeun ka nyari anu jadi lanceuk si Darga. Tapi eta oge teu pati jelas. Mun nya kitu maksud paman, kuring kacida ngahargaanana. Ngan alus nama kudu kuat. Si Darga teh rajana kejahatan, rajana kadoliman. Sararea geus pada nyaho, pada ngarasakeun. Malahan kuring sorangan pisan ngaranapan kadoliman manehna. Ari kuring nepi ka maehan manehna teh lain pedah ngewa ka jelemana, tapi ngamusnahkeun kejahatan anu kebenaran aya di manehna. Ari merangan kadoliman eta teh diparentah ku agama kuring, agama Islam. Saupama si Darga henteu jahat, henteu dolim, piraku kuring ge wani-wani maehan, malahan kuring tangtu dihiap-hiap, dipisobat di aku dulur. Ayeuna paman rek mangmaleskeun anu jadi lanceuk. Eta sakali deui kacida mata pujieunana. Tapi mun kieu carana sekaligus paman teh ngabela kadoliman. Ulah ninggal pedah lanceuk wungkut, tapi oge kudu ditingali anu disatukangeunana. Kitu ceuk anyar. Si Jumra teu ngomong sakecap-kecap acan. Oge kadaharan anu dijagrageun keur manehna teu ditoel-toel. Dina poe kaopat panonna geus berai-berayan tapi tetep mugen siga anu protes. Anyar datang deui paripok ngomong kalawan Anca nanakeun penuh ku kaasih jeung kasabaran. Sekali deui kuring perlu nerangkeun naon sababna kuring teu waka maehan paman. Paman, kuring teh estu bener-bener kajurung ku teretet sanubari anu bersih. Hayang nulungan paman samameh paeh. Bener-bener kuring rek mereka sempetan ka paman keur ngaleukeunan pelak iman jeung amal soleh. Alaeun jaga di akhirat. Jaga sanggeus urang paeh, urang bakal dihudangkeun deui sarta ditakon naon bae anu geus dipigawe ku urang sapanjang hirup di alam dunya ieu. Teu aya hiji daun anu murag angin ka uninga ku mantenna. Ku kituna boh amalna, boh dosana anu dijalankeun ku manusia eta kabehanana ge kauninga ku mantenna. Mun dipikir mata kelok, nah mantenna teu lieur nitenan kelakuan hiji-hiji manusia anu sakitu lobana memang sok helok. Lantaran urang sok buru-buru ngebandingkeun jeung kamampuan diri urang, henteu ngingetkeun ka maha kawasaanana. Geura urang bandingkeun jeung rohang katut mangsa. Saha anu teu katitenan ku waktu, saha anu bisa nyingkahan rohangan. Moal aya manusia di mana bae irah bae tangtu teu bisa ngabebaskeun dirina tina
panalingaan jeung genggeman rohang jeung mangsa. Sedengkeun rohang jeung mangsa eta teh karek dadamelanana. Atuh komo deui ari mantena mah teu aneh upama uninga segala rupa usik malikna utek tongo walang taga oge. Jadi urang teu bisa ngabohong salian ti eta nu bakal ngajawab teh lain bibir atawa sungut urang. Da sungut mah geus puguh tukang ngawadul. Tapi al yauma tashhadu alaihim alsinatakum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Dina poe eta letah jeung suku maranehanana jadi saksi tina hal pagawean anu geus dipigawe ku maranehanana. Mitra kaum dangu anyar eureun heula nyerangkeun pangaruh omonganana ka si Jumra. Bisa jadi pamamna jugjug teu percaya piraku leungeun letah jeung suku bisa mukakeun Rusia anu geus dipigawe ku urang. Tong jauh-jauh urang bandingkeun we jeung anu nginum arak kareaan teuing nepi ka mabok. Apan keur mabok ge letahna sorangan sok jeplak-jeplak bae usah ngace Rusia anu sok dibuni-buni. Mitra nanya si Jumra ngabetem bae anyar neruskeun deui. Tah kuring mah ngan sakadar mere kasempetan ngajak nyung si bakal paeh ku jalan ngeureuyeun ngaleukeunan iman jeung amal soleh, nurutkeun papagon anu geus diguratkeun dina kitabullah jeung sunatur rasul. Si Jamra tetep daek ngomong mitra, tapi anyar henteu ambil pusing. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Dina nincak poe kalima panan si Jumra geus cekas deui. Pancak 5 poe teh beuteungna teu kararaban dahareun saeutik-eutik acan. Cai sakecelak awakna munguh sepa panon carelong siga anu katera penyakit koneng. Lantaran si Jumra kekemugen teu daek ngomong anyar pok deui khutbah. Paman, ayeuna kuring ngageuing teh keur panungtungan. Paman geus cekas kasabihara-bihari. Ayeuna ngan kari milih narek nurut kana pangajak kuring, urang bebarengan ngajalankeun siratal mustaqim, nyaeta jalan lempeng, jalan anu hade. Ngan mangkade kaliru ari hade jeung hade teh rupa-rupa. Anu hade cek bangsa centang tu hade cek polisi mah. Hate jelema beda-beda tapi ngan hiji munguh keur mantena. Naon ari hade munguhing mantena? Hade jeung goreng mungguh mantena geus kaunggah dina parentah jeung laranganana. Sakumaha nu geus disebutkeun dina Quran jeung hadis. Atawa paman rek tetep ngunek-ngunek neangan tarekah sangkan bisa mulangkeun ka nyeri kanu jadi lanceuk. Rek milih nu kahiji pek moal dihalang-halang. Mun rek milih jalan anu kahiji. Hayu urang bebarengan, urang jadi sobat serta jadi dulur jeung kuring. Upama rek tetep ngunek-ngunek hayang males pati ka kuring, heug ditempoan bisi paman rek nambahan pangarti heula. Beral masing ayeuna ge geura indit, di mana ge geus ngalasa cukup geura datang deui ka dieu. Tang tuku kuring dianteur sakahayangna paman. Teu kudu era-era, teu perlu ngarasa wirang, pada ayeuna paman kabeneran kasoran da eueuh nu nyaho salian ti urang duaan. Si Jumra ujug-ujug ngekabrug kana suku anyar teu nyingcet. Bari nyuuh kana suku anyar si Jumra ngakukuk ceurik bangun anu kanyerian. Nuhun Aden, emang dipasihan obor, emang tarima eleh, emang sera bongkokan, rek dibeureum rek dihideung, nyangakeun beung teuk-teukeun, suku genteng belokeun. Anyar bunga taya papadana, ngahlas sajeroning hatena, sorana ngagetar, irungna rebeh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terus manehna maca ayat-ayat Quran anu hartina, ya Allah, abdi Dharma mangnepikeun anjeun anu ngresakeun. Paman syukur diboga karep kitu mah, syukur daek dipudulur mah. Mitra kaum dangu ti harita si Jumra ngaguru ka Anjar kalawan suhud pisan. Sanggeus engket-engket bisa ngaji jeung taram-taram ngalakonan ibadah, ku Anjar si Jumra dibere pancen jadi merebot, tukang lakon bedug jeung ngurus masjid, sarta ngaranna diganti jadi Habib. Ari sapopoeman lelah nate Mang Merebot bae. Salian ti pangurus tajuk, Mang Merebot sok sagawe-gawe mantuan Anjar. Boh di sawah, boh di imah, boh di kebon, boh dina ngurus ingon-ingon. Teu wudu saprak Mang Merebot ngajalankeun pancena rea jalma anu ngaraliwat, boh nu balik ti pasar tas daragang, boh nu balik ti leuweung, anu tas nyieun areng sok ngadon salat di tajuk Anjar. Kabeneran biijah geus lila raranaan. Kitu deui Mang Merebot geus lila ngadudana teh. Tina minangna tepung ningkat kana hadean, teu lila teu burung laksana, arungah ka balai nyungcung. Sanajan umurna geus pada cut ka hareup jeung kulitna geus pada kenyod, lantaran niatna bebersih teu burung junun. Hegar pinungku kesukaan dina imah-imahna teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu sanggeus tepung jeung Anjar mimiti Mang Merebot ngicip-ngicip ilmu agama. Saterusna beuki halabhab lantaran beuki jero rasana beuki kareueut. Sakapeung mah nepi ka sok kamalinaan menekung di masjid leuwih ti misti. Naon maksudna paman teh? Ceuk Anjar barang nenyo Mang Merebot ngalakukeun peta kitu. Mang teh mun disebut kapelet ya mah memang kapelet. Nu jadi udagan ayeuna mah taya deui iwati nyung si karedoan Allah semata-mata. Ceuk Mang Merebot manidaria, Mang perlu dikanyahokeun agama Islam lain agama akhirat semata-mata, tapi agama dunya jeung akhirat. Kusabab eta nu jadi udagan urang ge ulah wungkul kesenangan akhirat. Agama Islam teu ditujukeun keur jalma-jalma anu geus mampokeun dunya, tapi ditujukeun ka sakabeh insan. Kusabab eta ngahaja Islam dijieun agama anu panggampangna, unggal jelema bakal bisa ngajalankeun karidaek jeung ikhlasna. Jeung deui dina ngajalankeun agama teu kudu ti poporose, hayang kaleuweuhi. Pangeran mah henteu resepeun kanu kaleuweuhi teh. Kusabab eta bakal dibendon saha-saha anu wani nyulitkeun agama. Nepi ka agama Islam teh ngan bisa dijalankeun ku golongan-golongan anu tangtu bae, ku golongan ulama jeung jalma-jalma anu laluhung elmuna wungkul. Padahal dari oge geus disebutkeun agama Islam teh agama keur sakabeh insan. Mitra kaum dangu waktosna. Cag dongeng serial Anjar kenging Ahmad Rustandi majeng ka-13 dina serial Anjar jeung Rampok Geulis. Mitra kaum dangu sakitu anu kapihatur diantos wae terasanana. Ulah lepas subscribe, like, komen ngadi antos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com